Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Napi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi pijat. Apa itu terapi pijat? Terapi pijat adalah istilah umum yang meliputi beragam teknik dan jenis pijat yang dirancang untuk mengatasi kondisi kesehatan dan fisik tertentu. Pada terapi pijat memberikan tekanan untuk meremas, memutar, dan menekan lapisan otot menggunakan jari, tangan, telapak tangan, siku, dan bahkan kaki untuk menurunkan tekanan darah dan meredakan nyeri. Namun, manfaat dari terapi pijat bukan hanya sebagai sarana pemulihan semata. Ada juga jenis dan manfaat terapi pijat. Untuk jenis-jenis terapi pijat, yang ke satu ada pijat ala Swedia, yang kedua pijat ala Shiatsu, yang ketiga pijat ala Thailand, yang keempat pijat titik picu, yang kelima pijat jaringan dalam, yang keenam pijat olahraga, yang ketujuh pijat refleksi, yang kedelapan pijat batu panas, yang kesembilan pijat prenatal, yang kesepuluh pijat terapi neuromuskular. Dan untuk terapi yang saya dan teman-teman saya wawancari termasuk ke terapi titik picu dan pijat jaringan dalam, karena menggunakan perputaran tekanan yang berpusat untuk meredakan nyeri pada area titik picu atau area sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Jana Arif. Di sini saya akan menyampaikan efek samping terapi pijat. Beberapa bentuk pijatan dapat membuat Anda merasakan nyeri keesokan harinya. Namun umumnya, terapi pijat tidak menyakitkan atau membuat tidak nyaman. Terapi ini terbukti dapat meredakan beberapa kondisi kesehatan tertentu. Namun jika hanya dilakukan oleh terapi yang terlatih, perhatian khusus perlu diberikan oleh terapis untuk memberikan layanan pijatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Terapis pijat harus diperhatikan kondisi kesehatan pasien dengan gangguan kesehatan tertentu. Sebagai contoh, pijat jaringan dalam tidak dapat dilakukan terhadap pasien yang tengah mengkonsumsi obat anti beku darah, mereka dengan gangguan pendarahan, dan mereka dengan jumlah platelet darah yang rendah. Spesialisasi terapis pijat. Terapi pijat dilakukan oleh para terapis yang memiliki izin untuk meredakan stres atau nyeri, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan pemulihan, menyembuhkan cedera, dan memberikan pasien kondisi kesehatan yang lebih baik. Kebanyakan kota dan negara di dunia mengatur tentang terapi pijat, di mana tempat ini tidak dapat dilakukan oleh terapi yang belum terlatih atau belum berpengalaman. Seorang terapi pijat akan mengurus banyak jaringan lunak dan otot pada tubuh yang merupakan jaringan rumit dan lembut pada struktur tubuh. Menyentuh atau menekan jaringan yang salah tidak hanya menimbulkan nyeri, tapi juga dapat menyebabkan cedera. Kena mobil ini Pak. Anu ragrak kina 2 lantai haruskan tadi apa patah namun hayang ninggal anu bari ieu kan bareng urang teh ningali situasi nu patah kieu teh kieu patah kieu ieu sabaraha hari terus kumaha ieu nya da intina urang sebagai perawat tindakan pertama bareng anu ieu nya, tapi urang sebagai perawat intina modal anu kekuatan hiji mental anu terakhir teh eta mentalnya. Jadi ninggal situasi darah keluar tulang nolo anu sesek urang tong ngarasakeun panik. Pertolongan pertama baru lamun eta nulis intina sebagai tukang urut sami kedokteran oge. Tindakan pertama urang sebagai perawat yang kayak praktek di rumah, urang kudu selalu ngajian ngantongi jadi minyak telon supaya licin, minyak telon anu sesek berarti urang teh kudu ieu lah diurut ieu nana pertama kali ieu 3 kali tadi ya
tuluy ka dieu tarik napas keluar tarik ke bawah setiap keluar tarik ke bawah tarik cek urang teh keluar napas langsung ke bawah ke tilu kali ka dieu tilu kali tarik napas keluarkeun tarik napas tilu kali eta baru urang kali 3 kali kayak napasna biasa deui lamun di rumah sakit tindakanana pakai oksigen tapi barangkali urang sebagai di rumah atau ieu buka praktek itu ieu eta tindakan pertama berarti napas ulah karena itu ieu napasna heula pertolongan pertama tuluy lamun urang ninggal tulang tong panik tong naon teu ieu tulang ieu sok aya nu nolol teu ieu deukeut tangin ku urang heula teu naon sebagai itu ieu teuting tarik berarti tarik lamun urang dimasukkeun ngabak mal bisa masuk tulang kedah ditarik pas ditarik nembe diieukeun lamun tulang nolol teu jang di dieu ngartos nya ame ieu tapi kondisi urang kudu ieu terlentang nangkarak aya tulang nu nolol ka dieu terus dah ieu tulang di luar nya berarti ieu teh di ieu mah ieu nya perlu ditarik perlu rada dipeteskeun sakedi lamun rada sesah make pena saeutik geus ieu teh kan dikeun make teh dicentarkeun heula masukkeun benda dikitukeun bakal ieu bakal otomatis ieu teh bakal kitu kan truk lamun ieu tulang kadang-kadang tulang teh sok masuk di dieu nya pertolongan pertama ieu daging pasti ka dieu ieu terobek mohon daging ka dieu tapi bahannya anu ieu ulah anu mengandung naon ketigang anu ieu teh karatan tapi anu satandas anu ieu nya anu tabanu karat tuh ieu teh pasti si daging teh ka dieu tulang nolol ka dieu ma masuk ieu lamun daging ka dieu ieu teh robek tak ieu perlu ka dieu nya tuh sakit-sakit gitu ieu tarik ka dieu teh tapi kedah duaan ieu nu narik tangan eta ieu teh kitu tarik ka dieu mungkin geutkeun ieu masuk ka dieu truk masuk ka dieu daging teh itu nama di dieu lamun lupa 75 meureun jadi pasti si daging teh bakal kitu ieu teh daging ka dieu nya dia masuk dalam tulang can daging nya jeung kulit teh dimasukeun di dieu berarti kudu make benda ieu tadinya tuh ditarik ka dieu pas kita ka dieu masuk di tumpang dia masuk tulang perlu didiep tidak lamun luka di dieu mah ingat terus masuk itu mah ada dijahit lamun luka di dia cara ngebersihkeun dia luka beda bagian perawatan di dia bersihan lah susah dengan darah ya terus bersih namanya betadin terus dia nanya madu eta madu supaya daging tumbuh penumbuh daging nya eta madu teh adanya penumbuh sanes pengering eta mah madu mah jadi mal aya infeksi jadi beureum si daging teh tumbuh mada ieu pertolongan kieu perlu diketahui sok loba anu coplok ka dieu anu misalnya resort ka dieu pasti panangan mah bisa harap mohon lah tapi lamun apa tekniknya mah gampang modalnya teh kieu tarik urang bakalnya nolol di dieu jadi sangga dia berkah posisi baru tidur bisa nggak dia dicolok ke dia ditarik itu colok ke dia dimasuk ke dia truk ngajual deh masuk truk masuk enteng bangga lamun can apa teori anu ieu nya heuai coplok gampang di rumah sakit kita dioperasi tapi di dia mah teh ieu lamun dicoplok
mah bisa cakepi Ya, iya kaget celah bang gampang dia lesok ke dia ngangah dia tarik ke dia dia deket gitu deket dia baru ditarik ke dia kan truk masuk deh biasa deh enteng tapi bangga can apa dalam uras ngalami ngis masuk gampang tekniknya dan lesot ieu di sami nu lesot ngecopot ieu tulang sendi ieu nya paha dina teu katulunganana leuwih ti nu potong dina katulunganana ibaratkeun koneng katetesan apu jadi begitu masuk langsung jalan deui jadi intina merungkeun ieu ditarikeun deui ka dieu sanolol deui tuluy dia ditahan ieu ditarik di ka ditu dia bari tahan ieu kan gampang sebenarnya mah ya teorina kan dia ditahan supaya ia ditarikan dia ditarikan itu dan truk masuk deh ciri na lamun lesot ka dia ia mah bisa lurus kieu bakal kieu we tawa kieu mah bisa lurus lesot teh sabaraha bagian aya anu ieu nya dina gagajelengan loba itu ratusan ribuan dina gagajelengan budak nu cageuna bisa panjang nu geringna bisa panjang biasana belum lesot keluar kan pondok mohon eta aya nu lesot tapi panjang berarti sembina ka dieu ngageser karena salah kanan eta bakal manjangan nu geringna teh panjang leumpangna ge bakal kieu ieu nu panjang hayang nyaruakeun teh nyembangkeun teh kieu da ieu panjang gampang nu kitu gampang biting tarik dadakan nu kali itu mah dari hari 2 hari gampang tarik kan dia truk sekali ditarik kan dia truk masuk deui cingogo nangtung biasa deui itu soalnya nu kali mah lain ngurut kan bisa salah pahamnya ari ngurut mah nu nyari awak kan itu urat kajepit eta diurut anu parotong mulai diurut kan bisa salah pahamnya disebutkan di bawah ka tukang urut lain urut dia mah jadi tadina sopaman mecat tulang dimasukkeun deui beda aja urat kajepit kan diurut anu parotong nu laresot mah diurut dikembalikeun deui tah anu patah ieu nya rupa-rupa nya sok loba patah nu ieu cara beuketna nya tuh punten kerjaan ieu dina beuket kudu leuwih utama tuh sok loba anu disalenakan ge anu ieu menurut si bapak malah ieu tekniknya tuh ieu beuket tuh ieu ngonci tuh contohnya ieu teh kan perlu ka beuket teh ieu jadi ieu teh ditarik ka dieu tuh cara ieu ka dieu tuh nya tuh ka dieu deui tuh kada ulah salah pahamnya ulah ieu mode di rumah sakit carana kan aya nu ieu ka dieu sabelah kan sabelah kan kada mah kabeungket intina mah ieu nu kabeungket ban kuncina ieu kada di talian dadana itu aman tos masuk nya dibeukeukeun ieu mah urang jang di rumah bisa kanu kieu rawat di rumah bakal kasokol gaji waktu kan urang mantri sok aya kan rupa praktek di rumah mudah-mudahan itu jadi intina mah segala sesuatu ge heueuh ku pangalaman lain karena bisa si bapak teu bisa nya terus dan jarang terus si abah mah teu bisa cuma biasa nangani nu karieu potong kitu potong kieu encan apalah geus hafal potong anu geus kabaca ya cara geus kabiasaan berdasarkan puluhan tahun 34 tahun nangani kan ieu teh nah bisa apa kitu ayeuna tong ieu nya ke si bapak salut mode tukang ngomean TV tukang maksa itu ieu ruksak anuna geus kabaca can dibuka oge kan geus kabiasaan mode montir mobil itu ieu nya potong geus sami mode si abah kitu nya berarti sami benar anu cari cadang teh pas ka baca
eta ku kebiasaan jadi geus ngahiji urang teh. Jadi intinya mah orang sebagai perawat kebidanan dokter sami intinya mah mental anu kudu kuat, tapi mental anu teu kuat untuk hayang jadi perawat ada percuma sia-sia. Tinggal darah itu ya itu iya udah modelnya apa bagus biasa darah itu ya atuh kudu bersih kumaha biasa makan teu ngarasakeun geuleuh itu ya geus geus ngahiji jadi teu ngarasakeun geuleuh itu jadi perasaan luka sorangan gitu. Tah, sanurutah. Tak model Biasana sabaraha lami eta Pak? anu patah minimal 3 bulan. 3 bulan 4 bulan. Jadi cepat selamat tergantung pasien. Intinya kembali di ka urang budak sekolah. Intinya urang harus belajar. Jadi dia mah anu dirawat dalam waktu 2 minggu belajar berdiri, duduk berdiri. Jadi lamun budak sekolah mah sok turun belajar. Diajar budak bodoh lamun diajar pasti bakal bisa. Geus bisa pasti pinter. Iya ge sami. Anu potong ge terus 2 minggu ngai pengaman pakai berdiri mencong deui. Keur ngabijelkeun tenaga. Kan bijil tenaga. Jadi nguatan. Geus 2 minggu kakara 3 minggu jalan lancar dijangka ka itu kan dia. Jadi dia perawatan minimal 3 minggu belum patah duanana karena sabulanan. Geus bisa dijangka kan tinggal berobat jalan. Kami namanya Pak nu sendi bisa lepas dari sendi. Ari sendi mah aina diomekeun langsung Sendi. gitu. Jadi bari menunggu beberapa hari atau 3 hari biasa deh. Jadi lamun tarik sehari masih kena ya nyeri was-wasnya. Rinu terus mecat dagingna ka bawah. Jadi meral lamun dina ieu mah. Lamun teu katulunganna leuwih tina potong. Dina teu katulunganna anu potong mah dina tapadaksana luhur sebelah tapi mulai salat kieu. Pangribetna Anu paling sering Pak anu mun dilana we kaselatan jadi ngalaraskeun sering kejadian misal dina patah sering kejadian patah tulang atau patah tulang di kaki atau di tangan yang sering berobat di sini. anu kebanyakan mah urusan kaki. Tapi imangan tuh bisa ngaiekeun nya kadang-kadang bulan ieu kebanyakan kaki. Bulan ieu bulan kayak nanti kebanyakan tangan. Dia di lebat jang. Jadi itu bisa nangtoskeun kitunya hari masalah ieu mah. Da ari cilakan kahayang. Biasa dia. Teu bisa dieukeun. Karena kalau ieu na keseurana anu kecok itu keseurana teh. Bapak kantos teh misal gaduh pasien anu beberapa bulan atau beberapa minggu bisa patah. Cuma di daya pengetahuan saya tadi diantar dan pernah teh aya misal yang ngelaraskeun ka dia tapi lukana teh patah tulangna teh tos aya 2 mingon. Justru anu kebanyakan teh daerah Bagawa tepa mojokan di daerah Citapen Maruyung pamojokan ti Wanaraja di ngaprok tukang urut midana dia hari si bapak mah ieu nya beureut si bapak ayeuna tulang anu geus berapa bulan atau beberapa minggu ieu da ari geus berapa bulan mah mungkin tulang tos ieu biasanya berkieu deui kira geus dipotong lamun seandainya dipotong teh ku si bapak si bapak sebagai tukang urut lamun seandainya aya hal anu teu diharapkeun contoh yang uang canak kaitna nya anu karto deuk si bapak dipotong tadi kumaha leuwih ieu paham teu tadi ada nulungan tapi jadi permasalahan kan berarti melan jelema hiji tapi sajana bakal di bapak bakal masuk eta nu ngurut teh sejauh mana kan macam kieu ayeuna mah sakieu mangga sok ayeuna lamun tulang hayang rata deui sebab teh sana yo mekanik operasi
lamun hoyong tiasa papah deui insya Allah ngan resikona bakal jadi pak lurah atau ibu lurah lamun istri ya ngartos teh nah jadi ponok sabelah nu penting bisa jalan deui ya gitu bios apa penting bisa jalan deui nya insya Allah salah urat-urat Cara penanganan tanaman-tanaman herbal. ya ari di dieu mah ari bangsa herbal mah eta mah nya engke ukuran tulang tos cicing ngecalik ayeuna mah ada di dia tempat ya lamun di rumah sakit itu gede nah tindakan pertama tah misalnya tangani tos beres si bapak henteu miwar ngarawat udah dirawat itu kari naros ke dia balik kumaha balik can kuy balik kumaha naros teh kembali deui kumaha saeuna apa ari saeuna mah dirawat soalna lamun dicana ka itu ka dia terus bisa rawat deui ya coba dirawat wae nah bisa saya kuy mah can aya ke anu nama kan dia tulang rusukna potong ieu mah potong coba diperbaca tah terus tadi terus dia kali itu kita perawatan dikontrol dibuka deui besok nanti robah teh aya kan robah bagus deui dan naon teh kudu dia deui are lain maksud dia kontrol teh lamun aya tulang geseran meureun tah kieu deui deukeun deui rata deui beukeun deui itu lamun 5 hari geus teu robah dalam waktu 2 minggu teh geus teu robah ya pokoknya 5 hari dah hari saminggu pasti robah kan dah 2 minggu terobah tunggu besok mah bukan terobah oh betul lain diurut deui sanes nya maksud mau ngontrol teh nah ieu pulang teh geseran eueuh teh geseran mata kanu teu daramang datang siapa teh kasieun sieun dia pas pertama lamun nyari dia berarti eta robah jadi ukuran murid apa mah maksudnya lain sieun budak ceurik lain sieun pasien ceurik sieun teh sampurna otomatis apa kan ka pasien sami teu dibeda-beda antara guru ka murid teu dibeda-beda sami aja apa itu ieu nya aya nu bodoh aya nu ieu ber aya nu robah aya nu henteu eta kumaha sih aya nu cepet aya nu lama begitu dalam tos pulang dia dia kontrol gelas saminggu cik dalam waktu saminggu lepas itu terobah tingkat ke 2 minggu 2 minggu terobah tingkat ke 3 bulan takara kayak 3 minggu mulai belajar apa nah masih apa jarang kalian kapasien ya lamun pulang di dia lamun seandainya dia hoream teh kendaraan gitu ge daripada dipegang ku batur mending tong di tong hadir itu daripada pegang batur tong hadir naon sababna bisi beda tangan beda tangan atau tadina mah si abah teh ngadatkeun ka dieu ari kuno saja dikadieukeun deui resort deui geus resort mah sementos dari resort makan apa mah lagi patah deui
tuh hari ieu mah jelasnya ukur cuma ieu aya rong senanana teh cenah ya tulang keringna sok buka tuh. Oh iya. Tah. Jelaskan. Itu sabaraha dinten, Pak? Ngawitna kunaon, Pak? Senin. Ngawitna kunaon, Bapak? Nabrak. Nabrak. Mobil. Tuh, hari di dia mah lamun ieu base berarti infeksi. Teu kedah dibuka, digentos teu kedah. Menurut di dia beda jeung di medis kan. Iya, Tiap hari tiap ieu Kedah digentos ya. digentos. Iya. Ari menurut si bapak mah lamun digentos dicabut bakal getihan deh. Iya. Gitu ari ieu da kering. Teu kedah digentos sami ieu teh luka. Teu aman. Teu kedah digentos. Naon ayeuna teh? Senin. Di Rebo ieu diajar nangtung, diajar kana jangka. Penting 10 hari.